Teh. Mana emangnya? Siap, sama tulang. Hai Gi, Hei, orang nanya ya. banyak naon atuh? Orang kan diciptakan berpasang-pasangan. Ya terus? Kan aya lalaki awewe, aya peuting aya beurang. Nah, panon poe ngan aya hiji kunaon tah? Nah, panon poe hiji ge geus panas kieu, komo lamun aya dua mah tutung manehna. Oh gitu. Kan kudu berpasang-pasangan. Kan berpasang-pasangan ge pasanganna bulan atuh nah. Oh berarti jika orang di mana, ha? Hah? Nuhun maksudna? Di mana tuh aya bodas, jeung aya tutung. Berarti mana teh poek Ki. Nat, Naon Ki? lamun urang jadi bulan, mana jadi nona? Nya atuh, orang jadi bintang atuh. Lamun urang jadi kumbang, mana jadi nona? Orang jadi bungana besar leungit. Tah, hiji dina. Lamun urang boga hutang, Bayarnya soalnya tuh hayang aing ngelakuin kita mana. Ya, ya, nonton itu lah yang. boga duit. Bener itu, orang yang beli skincare juga batul, banget aja kaca, blowing, wah pokoknya halus lah. Di bajaan teh boga duit receh. Ini halus bela, duit gede weh sama naon. Di bajaan teh duit receh ge, wah kamu nu gede. Sakit banget, bisa bersoy. Aduh, anjing. Nonton. Ayo naon Ki? Mau jadi ketang era. Nah, harap kenal di mana terus ngomong, biar orang bisa bantu. Iya Nat, Ya sok atuh burukeun geura ngomong. benernya reka bantu orang. Nya bener sok naon. Orang yang duit lah 2.000 tuh main tayo. Pokoknya orang rek balik lah. Nah tiba-tiba balik. Erek maraban monyet lah. Namun ngelakukan kejahatan bakal dihukum ya. Ya lamun melakukan kejahatan bakal dihukum atuh Neng. Sesuai dengan peraturan berlaku. Oh gitu, yang bisa tarik itu mah. Emang kurang gitu Neng. Orang terek bobo cantik jadi mau nyese baju. Nah gitu. Tong gadeng, tadi cika hanya lamun tengah lakukan kejahatan mau dihukum, kamu tengah lakukan mana? Kemana? Mana ya tak kemana? Nat, Woi, naon? Bapak di mana? Ayah kemana itu? Kayak sore mana kayak mah di keluarga orang. Arek naon mana kayak orang? Yang ngelamar mana ya tuh? Emang mana bukan naon? Sok ngaremekeun urang. Urang ya boga imah tilu, mobil genep, tanah 5 hektar nah. Berarti mana yang sukses kieu tangarana Aduh. Oh, jangan kayak kurang cuma di sore heuh. Siap. Kala. Hari mana gaweana naon? Ya kitu we atuh pagawean manat. Naon kitu we teh? Tukang ngawadol. Anjing. Yang mun urang kawin deui bae. Wih, sebagai istri solehah mah ya, sok kurang main dina ya. Bener ya? Ya bener atuh, kan aya syaratna ya. Syaratna naon ya? Syaratna ya tilu. Sok kumaha syaratna? Nah, kahiji, ayang kudu hadir ka istri-istri ayang. Nah, hiji, kedua. Kaduana, ayang kudu bisa ngabimbing pamajikan. Nah, kedua siap. Katiluna ya? Katiluna ayang kudu surat tanda tangan cerek ti aing. Mun ayang macam-macam, aing dibejek-bejek apuna. Yang tinggal ya. Yang ini cocok tuh baju dengan orang. Cocok ya? Lamun iya halus tuh, jeung cocok tuh. Cocok ya? Iya, tuh cocok wae, tuh kumaha cocok mah. Oh, nu cocok ke mana mah sidik aing teh keur boga duit ngajedok mendingan geblung.
bioskop ya. Mau hoream. Nah, kunaon urang geus kasep kieu. Heeh, kita pas keur nonton teh lampuna sok poek. Engke mana sok teradek cicing leungeunna. Nyamual atuh yang kemana wae mau ngomong teh. Kan tukangan urang aya nu ningalikeun atuh. Nyami satu hayu orang ke bioskop, orang yang tempat numpang tukang nanya. Kenaon, mana bisa sedikit tuh. Lagi duit 10.000. Ya Allah, piragi 10.000 bisa dipisan, euy. Kan lumayan ke beli udut satengah. Ya guys, saya juga cicing. Iya. Dulu 10.000 paling gandeng tak. Sengit. Tong cirik di malah cirik di itu beda 10.000 teh. Lamun duit 10.000 teh leungit, bakal jadi 20.000 bisa beli sabungkus. Dikurang. Pandai. Tolong cepet.